Alah, hidup teh kieu-kieu wae lah. Kamajuan aing. Boga incu ngolor wae wayah kieu can hudang. Hutang loba di mana-mana. Alah, ampun teuing aing. Kumaha we kitu nah, lieur. Alah, ampun teuing. Mayan euy boga lauk dua ya. Keur aki sugan we aya di imah. Let's go. Assalamualaikum, punten Ki. Punten Ki. Mangga kalebet. Mangga. Saha? Nantam, asih bulak aja tam. Tah, calik heula. Aduh, nantam. Ieu lumayan aya lauk dua Ki tadi pamusepan arti pasak deui apa arti plak deui. Lah, hirup kene soalna ieu. Aduh, bener hirup kene ya. Aku akumulasi plakeun we, kita sintu we nya. Semoga bermanfaat kalau Ki. Nya nu tah, dek ore wae. Buru-buru Ki. Mohon. Assalamualaikum. Nuhun tam. Waalaikumsalam. Alah, beres euy boga lauk hirup keneh ieu. Alhamdulillah. Alah, kas tambah keur mere. Lagi plak we kita sintu ya tong ngolor wae boga incut teh. Alah, kamajuan pisan. Toy. Udang toy. Balik pas wae. Oi. Alhamdulillah, enak. Udang. Lor wae. Non, Plakeun lauk ya. Tadinya mana? elok si kastam tadi ka dieu. Perek. Plakeun. Lor wae. Batur geus Tunda dinya lah di kurang plakeun lah. Tunda di dieu gantungkeun heeh. Alah. Plakeun nya ke. Anjir. Aduh, karek hudang kita melak lauk deh lah. Aduh. Tak. Nikmat. Alah, sintu teh geus kitu cita melak lauk teh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Toy. Sia. Tah melak lauk. Udang. Woi. Aduh, malor deui. Plak lauk teh. Hayu ka ditu geura. Plakeun laukna. Pantesan ya saya di Cina dulu nak. Lah. Nah. Karek udang melak lauk plakeun gimana? Dek aja dong belum lah. Iya kau bener ini. Ini dokter ini ya lah. Itu kabur. Benar. Bismillah. Sugan jadilah. Nah. Geus meureun tinggal nyiram lah. Tinggal siram lah. Sugan jadi. Sugan loba. Udah seret. Ketangkalan ge sok di loba mun siram. Jadi. Geus Ki. Bener. Lok dia lah kulit melak lauk.
Nah, Geus atuh molor wae. sio sok itu. Dok kolot teh. Geus, nak lauk dah. Geus. Di balong teh didinya. Jadi Balong. Ah. Didinya tadi tah. Harganya gimana? Yang geus ningali hayu ka dieu. Sob. Saya lu bener nak lauk teh toy. Benar. Biasanya sok jarang loba. Aduh. Ayo tadi ada geus. Mana? Dinya. Ini ya. Tuh, biasanya kan ditelak di loba. Eta naon eta? Lauk. Kumahakeun? Pancina dipelak. Astagfirullah dipelakeun ka balong. Ada tanya aku pancina dipelak. Kamu diawurkeun, beureum ka balong. Astagfirullah. Ibu teh kami dah teh siaga lah.